Baraya mumpung gaduh rejeki ieu nya abi teh jajan seblak tuh lumayan sakieu ge seueur kanggo nyaliraeun mah. Alhamdulillah dinten ieu menuju kabagean mana oge jajan teh. Da ari barudak mah teu kedah disebatkeun deui. Budak mah teu terang aya jeung henteu. Nyuhunkeun acis mah pasti we haben. Yap urang bahekeun heula seblakna kana mangkok. Baraya ngomong-ngomong milih peryogi mangkok anu kawas kieu. Ieu teh mangkokna kaot kanel teh. Murah deui harginana teh henteu dugikeun ka 10.000. Tos kenging genep siki. Sok geura anu bade samian cek keranjang kuningnya anu aya dina video ieu. Da meser ka toko mah moal kenging genep siki 10.000 teh. Ayeuna mah paling murah oge 5.000-an hiji. Tos baraya abi bade tuang heula. Tah ieu seblakna dibaturan ku raginang sareng aya oge kiripik longser. Ngameh aya anu rauk-raukan ieu teh. Tah tinggal baraya meuni burahay kieu. Tuh ieu teh seblakna aya baso, aya tulang taleng. Tah upami ieu mah namina teh longser, kiripik longser anu tina sampeung ngadamelna teh ieu raginang, anu didamelna teh tina beas ketan. Pokona mah pasti mantap we ieu mah. Yuk urang tuang bismillahirrohmanirrohim. Duh asli baraya menikot nikmat kieu ieu seblak. Ieu teh jajan seblak teh gara-gara ningal wae dina FYP anu meleser wae seblak teh dini cenah menikot rame pokona mah. Hayo we ngalangkung dina beranda abi. Jadi we abi gehoyong ngan ku sabab lokasina jauh entos we seblak nu aya di lemur. Ieu mah abi mah meserna ti seblak teh ende. Henteu eleh enakna mah nu penting mah masih keneh rasa-rasana seblak.